Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun si Bopeng biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka hariwang peupeus. Ka hariwang na Wikanta ku Bah Widura teh ujug-ujug kateguh we. Wikanta teu nemalan. Manehna ukur ngabige we. Tapi katempo riuk pamuluna mah nganyakeun sarta pinuh ka hariwang. Duwi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Wah, moal tiasa peupeus saderek Wikanta. Upami laras-laras mustika Tridharma nu asli. Sanes anu palsu. Mut pan kana keterangan kaula ti payun. Mustika anu asli mah moal tutung ku diduruk, moal as ku dikumbah. Malah moal baseuh-baseuh acan. Kapan dipek-pek tidak moal pejet. Malah batan pejet mah kalah ka palu jeung talanana anu bari seep. Dikitukeun teh jep we Wikanta teu daek nuluykeun carita anak-anak. Rumasa kapepet. Ongkoh da memang kitu jangjina teu heula oge. Mangga nya urang kawitan. Cobi. Kagungan saderek sobala ti Padepokan Kawah Munding. Bade diuji. Bah Widura ngareret ka sobala nu ti tadi katempona bangun anu geus ujub naker. Atuh ku siwal sobala ngaluarkeun mustikana. Rupana bodas ngagenclang. Cenah meunang ti jero kawah. Wallahu alam. Mustika naon ieu teh ngaranna? Bah Widura nanyakeun heula. Saur nu uningaeun mah mustika Tridharma. Kasiatna kana kasalametan, kabeungharan sareng kadugalan un. Ceuk sobala dari naker. Gitunya. Cok. Cobi. Ayeuna urang uji. Emutnya upami ieu peupeus hartosna mustika palsu. Ceuk Bah Widura bari sok we mustikana nu rupana teu beda ti batu ali teh. Diteuneun di luhureun talenan beusi. Ya, prek. Dipek-prek sakaligus bubuk amuradul. Tetela sanes mustika Tridharma. Ceuk Bah Widura bari ngareret ka sobala. Kanca dangu puguh we atuh. Tumrapna ka sobala nepi ka calangap. Bari ngadadak beungeutna sepa teh getihan. Mangkaning eta teh meunang meuli nu hargana teh lain murah-murah. Cobi kagungan saderek Wikanta
ti tutugan Gunung Cikuray. Atuh ku Siwol Wikanta ngaluarkeun mustikana. Rupana beureum ngagebur. Cenah eta teh mustika Tridharma anu kasiatna pikeun kadugalan, kabeungharan jeung kasalametan. Tapi waktu dipek-prek bubuk deui wae. Geus kitu tuluy ngagilir kanu Jupri sarua keneh pada pejet. Kitu deui nu dibya ti Padepokan Pangkalan. Taya bedana. Sakaligus peupeus, malah nu demu ti parigi oge kalah bubuk. Sarerea sakur nu aya di dinya, kabeh-kabeh pating polohok. Komo pikeun sobala Wikanta, Jupri jeung Dibya katut demug mah. Lain deui harendegna. Hatena ngadadak nyarongkab panas. Tapi era asa diwiwirang dihareupeun jalma rea. Sabot kaayaan kitu, anak celengkeung teh Winara alias si Bopeng nyarita. Hapunten Pak Guru. Mustika Tridharma gagaduhan abdi mah teu tiasa kasanggakeun. Winara aya menakar nyaritana. Naha. Bah Widura ngariuk kaget. Sumuhun margi ayeuna teh aya dina lebet ati sim kuring. Janten teu tiasa dikaluarkeun wujudna. Dina jero ati. Kumaha teu ngaluarkeunana? Kapan kudu ngabukti pikeun diuji kaampuhanana. Ceuk Bah Widura bari neuteub seukeut kana beungeut Winara. Tiasa dikaluarkeun Pak Guru. Namung diwakilkeun kana lalambe. Winara alias si Bopeng daria naker nyaritana teh. Gitunya. Cing. Empek kayaknya. Bah Widura ngampekeun ka Winara. Kieu nun. Mustika Tridharma. Tri teh hartosna tilu, dupi dharma hartosna kawajiban. Tilu rupi kawajiban nu kedah dijalankeun ku sakumna nu hirup kumelip di alam dunya. Supados salamet ngoni ngumbara di pawenangan. Reg Winara nyaritana eureun heula rutret kanu sejen. Sedeng sakur nu ngadengekeun teu sirikna maregeg amekanana. Ngan Bah Widura nu ayem teh. Geus kitu pok deui Winara nuluykeun hanca caritana. Nu kahiji kedah tiasa ngadalian tekad. Hartosna teu kenging ngagaduhan tekad awon ka sasama. Upamina bae sungudon sareng sungku sangka awon. Anu kaduana kedah tiasa ngadalian ucap ku jalan nempatkeun letah di sapungkureun emutan. Anu ngandung hartos sateu acan pok cumarios kedah diemut heula pibalukareunana. Kukituna salamina moal ti soledat letah atanapi moal aya ucap nu katalanjuran anu katampina kudu sanes matak teu raos. Dupi nu katilu nyaeta kedah tiasa ngadalian lampah. Hartosna laku lampah urang salamina teh ulah dugi ka matak awon temahna ka sasama manusia. Matak nyeri atanapi matak tugenah. Anu akhirna nimbulkeun pacengkadan sareng papada kaula. Tah upami urang sadayana parantos tiasa ngadalian ieu tilu perkawis. Insyaallah urang bari salamet salamina ngumbara di alam dunya ieu. Margi urang teh ngagaduhan jimat kasalametan anu teu kinten ampuhna. Namung mugi emut kanggo ngalaksanakeun nu tilu perkawis tadi urang teh kedah ngagaduhan heula iman anu kiat supados salamina takwa ka Pangeran nu murbeng alam. Mung sakitu mustika Tridharma gagaduhan abdi mah Pak Guru. Sumangga nyangakeun supados diuji
Semangga nyangakeun supados diuji. Nepi kadinya reg Winara alias si Bopeng teh eureun nyaritana. Nu saterusna luk bae tungkul. Aduh Bopeng. Geuning andika kanyataanana nu bisa manggihkeun mutiaraning hirup atawa mustika Tridharma teh. Andika teh tetela nu unggul. Bawidura nepi ka ngageuri. Duka teuing parasaan naon nu harita karandapan ku Bawidura. Namung da teu kalebet kana pasanggiri Abah. Ami mah ujug-ujug nyelengkeung ti tukangeunana. Ku kitu teh mah bisa pada nyangka yen manehna teh bakal dipimilih ku Winara. Matak nimbulkeun era parada. Kawantu rurupaan Winara alias si Bopeng teh apan sakitu berodna. Kumaha? Ku kupingan teh teu kalebet kana pasanggiri. Dibia ujug-ujug nyelengkeung bari jung we manehna nangtung. Memang najan manehna dinyasakeun menang ge, tapi da teu kaasup kana pasanggiri. Ami mah ngajelaskeun sahinasna. Ai. Anak itu mah atuh pasanggiri teh batahnya teh nu meunang. Dibia setengah nyorowok. Ya memang gitu kanyataanana. Ami mah nganyakeun lantaran cek pamikirna manehna bari salamet ka itu ka ieu oge moal aya nu jadi. Dah, nah kitu mah atuh kudu dibalikan deui. Dibia nyorowok deui. Kudu dibalikan deui kumaha kisilah. Bawidura ngariuk kaget. Kedah dipasanggirikeun deui. Kumargi teu aya nu kenging, kitu sanes. Tapi kumaha jalanna? Kapan tanjakan ti kaula geus aya nu neguh. Bawidura jejeroanana mah nolak. Gampil Bawidura. Jalanna mah adu jago we, nu unggul eta nu kenging. Mangga Bawidura bade majengkeun saha kanggo jagona. Dibya pok-pokanana asa nguntup nguyup naker. Ai. Kumaha andika teh? Bawidura keukeuh ngebrehkeun sikep nu teu satuju. Nara. Geus meujeuhna geura tandang kaynya. Bela kahormatanana Padepokan Gunung Guntur. Ujug-ujug kadenge we nu ngagorowok nu tayalian ti Kisaca. Nara. Bawidura kaget. Ngadenge ngaran teu wawuh disebut-sebut ku Kisaca. Heg ngalieu ka tukang merong ka Kisaca. Winara, deureuk Aki Cakra ti Padepokan Gunung Talaga Bodas. Sakalian we ku Kisaca dibolekerkeun. Bakuna mah geus teu kuat. Ngarasa watir ku nasibna Winara anu sakitu dijejelehna ku Nyi Ami mah. Jaba ngarasa ngangresna mah geus teu kudu dicaturkeun. Komo pok-pokanana Ami mah ting celetit nyautan hate. Tumrapna ka Winara alias si Bopeng asa jadi kasundut. Teu ngalobakeun di pamolah. Jelang we manehna luncat kanu lega. Pikeun sing saha nu mikarep kaputuna Bawidura guru kaula. Hayo maju. Winara nangtang bari ngajega sayaga. Kaula Winara nu ceuk batur si Bopeng. Deureuk Aki Cakra nu ngageugeuh Padepokan Gunung Talaga Bodas. Sor. Geura sanghareupan. Winara alias si Bopeng nyarita deui ngebrehkeun panangtangna. Cakra di Padepokan Gunung Talaga Bodas. Bawidura meni kerung-kerung we bangun aya nu keur dipikiran. Sabot kitu ana jorelat jrong we ka hareup aya nu luncat. Nu tayalian ti Dibya loncat tina bangku pangdiukanana. Langsung nyampe ka hareupeun Winara bari dibarengan ku ngagempurkeun peureupna. Rubuh. Si Bopeng nyorowok bari rikat ngabendung peureub Dibya anu keur nyebrut ku dampaleungeuna. Gimana? Dibawa ka gigir bari rada diteken ka handap. Tolonton. Dibya ujug-ujug nyungkruk we. Kabawa ku gerakan peureupna nu nyuruntul ka handap. Badanna doyong ka hareup. Piu.
tenggelan kepang leun katuhu si Bopeng ngahancak punuk Dibya. Aduh, Dibya ngagerung, bari badana ngagebut nang kuban. Tapi najan kitu, Dibya masih keneh tahan, ngagentak manehna gurinjal deui, bari ceregede gue nangtung, kilek malik, belesat, manehna nyampeuk. Ditempokeunana teh kalah ka beuki garang. Rebuh, Deui Winara alias si Bopeng nyorobok. Tumrapna ka Dibya asa dibejaan, atuh ngagentak manehna narik deui peureupna. Sieun seperti tadi. Tapi kanyataanana manehna teh katipu meleg-meleg. Sabot manehna narik deui leungeunna, si Bopeng rikatnakeun nuturkeun, sukuna ngangsrod salengkah. Bari langsung ngaheumbatkeun peureub kenca katuhuna. Tuk-tuk. Dua peureub meh bareng datangna nganca beuheung jeung palipisan. Cedak deui. Disusul tepus gadona dicatok. Daeg-daeg. Dibya badana bahe ka tukang. Sabot kitu, breh hulu angeunna kosong, tai hahalang. Man hiu jebrod. Ditotog ku sodokan peureub katuhuna. Mener nyeceb kana mamarasna. Dibya ngeceak, galeong. Kebut we ti bebeut, langsung ngusek ka paehan. Ayo, saha deui anu rek maju? Winara alias si Bopeng nangtang kagok asong. Demug ti padepokan parigi situ bagendit, bareng ngadenge panangtangna Winara. Kawasna bae geus teu kampeuh deui, jorela teh luncat beri langsung ngalugas bedogna. Jeung dewek sia Berod, juri guris. Moal kamana lumpat ngari lain kaliang kubur mah. Mayua sia keur Bopeng teh. Make mika hayang kanyimas segala. Demug nyaritana bari jeung moyokan. Sararet panona ngareret ka Amimah. Ti dituna mah meureun menta idin. Tapi Amimah boro-boro mere hate. Sabalikna kalah ka ngagadeud Haseum, bari ngabalieur. Sok mun tong kalah ka ngecebrek si lain Demug. Hayo. Gerak petahkeun tah, cocolek tarasi teh. Si Bopeng alias Winara nangtang, teuneung, dudeung, bangun teh ka keueung. Hade si Bopeng. Atuh heat we bedogna diheumbatkeun, bari nyampeuk ka hareupeun Winara. Bedogna ditigaskeun rek ngahanca beuheung. Maksudna mah hayang sakaligus paragat sapat. Tapi orok kaya. Winara oge teu sudi, ari kudu sapat beuheung mah. Mana rikat ngalegot dina gerakan tampel meped. Suku kencana ditarik ka gigir 45 derajat. Sedeng suku katuna maju ka gigireun lawan 2 lengkah. Atuh puguh we, tumrapna ka Demug. Lain deui kagetna. Lantaran lawana leungit tina sasaran. Mangkaning bedogna ditigaskeun ti katuhu ka beulah kenca. Kukituna gigir katuhuna jadi kosong. Sedeng leungeun anu nyekel bedogna jadi paeh. Lantaran ngoleweng ka beulah kenca. Sakilat dina tenggelan kepang, pigelang Demug dihancak satakerna. Aduh, celeng. Bedogna mah celeng kageweungkeun. Leungeunna ngadadak komper sing sireumeun. Sabot kitu, rabak. Kulit beuteungna dijembel, jong dijungjungkeun, bari dibantingkeun kana taneuh. Tobat. Si Demung ngan sakotea pisan. Teu nyanggap ulya, nadah pangawasana Winara. Ari gebut si Demung ti beubeut kana taneuh. Nu pangheula datang teh sirahna pisan, menar deui kana batu lempar anu namprak dina taneuh. Puguh we, tumrapna ka si Demung mah. Ari gebut ari kusek deui we kapaehan. Badana ngalempreh teu beda we ti nu ruangeun. Ayo. Sadeui nu rek maju. Winara nangtang. Bari ret kanu tiluan deui. Ngadenge panangtangna Winara alias si Bopeng kitu. Wikanta sobala katut jupri ngan ukur silih reret. Jongjon we, cari makblek. Saurang ge taya nu daekeun maju. Ku kitu teh mah, sakaligus masing-masing hatena jadi ngoyopos pewet. Dibya jeung Demug anu katempo sakitu garangna teh. Apan mendingan sakotea pisan. Namru teu beda we. Ti baju butut ngalumuk di juru. Upama taya kawani, gara bubar ka itu. Teu perlu diolah di dieu. Winara nyarita deui. Ebreh, tandangna beda ti biasa. Bakuna mah
pangaruh pok-pokanana Amimah tadi. Nu saeutik teu burung we ngabalukarkeun ngusialna rasa amarah. Nu dilantarankeun ku katugeunna hate nu lain memeusan. Nu antukna kateungeunahna teh dibudalkeun kanu limaan. Tumarapna kanu tiluan. Da puguh geus rumasa teh kawani. Teu ngalobakeun di pamolah, jeung we tiluanana carangkat tina tempat diukna. Teu ngurus pamitan heula. Teu kaduga ku era. Leos we arinit kaluar ti jero padepokan. Nya kitu deui Dibya jeung Demug, teu sirikna bari rumanggieung nuturkeun. Sedeng Bah Widura ngan ukur semet bisa ngahuleng. Teu sangka saeutik-eutik acan. Akhirna bet kieu jadina. Ongkoh ras deui inget kana pok-pokanana Ki Saca tadi. Kasih Bopeng teh nyebut-nyebut yen Winara teh teureuna Aki Cakra ti padepokan Gunung Talaga Bodas. Atuh matak helo. Tina kituna sanggeus sajongjongan ting haruleng taya nu lemek taya nu nyarek. Pok bae Bah Widura ngajakan asup ka jero imah. Di tengah imah gukek dariuk ngariung. Iwal ti Bisarti anu teu milu teh. Nurutkeun aturan mah memang Ki Bopeng nu meunangkeun pasanggiri teh. Bah Widura muka caritaanana bari rutret ka sakur nu araya di dinya. Namun da Kang Bopeng mah teu kalebet kana patanang Aki. Ami mah gancang mairan. Laras Pak Guru, abdi mah da teu ngiring pasanggiri. Winara rikat naker ngahaminan. Pikirna teh supaya ulah ngalobahkeun deui carita anu terus diadu renyomkeun. Malah matak damahan bae katugeunna hate. Sidik jinisna sakitu kekepehanana. Ongkoh deui bongan jangjina sorangan. Kapan pokna oge lain katarik-tarik teuing ku pasanggiri. Nya. Tapi jadi engkena teh moal aya gantar kakaitan. Bah Widura kawas maham-ham, risi engkena bisi matak ngabalukarkeun nu kurang hade. Teu aya painten Pak Guru. Walon Winara lalaunan. Wah, kitu nanaon? Ari kitu anaman. Ngan ayeuna kula terek nanya. Cenah ceuk Ki Saca tadi hidup teh disebut-sebut Winara. Nah Winara atau Bopeng ngaran teh. Bah Widura bari neuteub seukeut. Nu salaresna mah Bun Winara. Ari eta pangna ngaku-ngaku ngaran Bopeng teh kumaha? Nya supados saluyu we sareng kaayaan rupiah abdi Pak Guru. Dari hubunganana jeung Ki Cakra kumaha deui? Bah Widura terus nalengteng. Pun aki anjeunna teh Pak Guru. Winara kapaksa wakca balaka ngeunaan kaayaan dirina. Wah ki hidup. Bah Widura semu-semu nu ngajenghok. Laras Pak Guru. Anjeunna teh ramana pun bapak. Ai. Kutan hidup teh incuna Ki Cakra. Wow atuh kula ge jeung Ki Cakra mah malah keur ngora mah kungsi babarengan. Baheula mah padumukanana teh di Wanaseda. Ceuk Bah Widura. Sumohon laras Pak Guru. Mung ayeuna mah da linggihna teh di padepokan Gunung Talaga Bodas.
pun bapak mah di pasir anjing, pumetah we di lemur pun biang. Winara ngajelaskeun sakadarna. Oh, nya. Iya deh, ari pangna hidup ngaguru ka kula. Nah di jurung ku aki hidup. Bah Widura terus tetelepek. Itu pisan-pisan Pak Guru mung kalersan we. Walon Winara sorana alon lalaunan. Semetinya reg Bah Widura teu tatanya deui, terus we ngahulang kawas aya nu dipikiran. Sedengkeun ami mah kawasna bae asa teu guna-guna, make nyaksian keur ngobrol. Atuh kojengkang we manehna mah kaluar, langsung ngeteyep kaluar ti wawangunan padepokan. Memang gitu biasana. Mun teu nguyek di jero kebon, sok ngatrok kaluareun padepokan, neangan sarupaning kekembangan. Mun teu kitu, sok terus mudun ka lebak, ngadon nyurugkeun awakna di Curug Jitiis. Harita ge sanggeus aya di luareun wawangunan. Terus bae asruk-asrukan, rek neangan kekembangan. Bari teu reureuh hahariringan. Sama sakali kunya ami mah teu katiten yen ti lebak aya nu keur naranjak. Nu taya lian ti Dibya nu balik deui. Sarta dibarengan ku Bahdora nu jadi guruna. Tadi teh waktu Dibya mudun ti padepokan Gunung Guntur nuturkeun anu tiluan. Manehna mah ngadon nyimpang heula ka Curug Citiis. Mani bari ngareureuhkeun awakna. Kakara gerek jung pisan indit deui. Ana rong heap teh Bahdora nyaeta guruna Dibya. Ngaja nyusul ti padepokan Pangkalan. Melangeun kudu jadi murid. Puguh manehna oge geus nyahueun kana naon anu dipimaksud ku Dibya. Malah mustika boga manehanana oge apan dibawa. Di sababna nu matak Bahdora nyusul nu jadi muridna. Ongkoh deh bisi Dibya perlu ku dibantuan. Santeuna asup kana dungus maung. Kitu nama. Ngaran-ngaran anu pasanggiri teh teu bisa lesot tina mamalana. Meunang ku meunangna. Sumawona eleh ku elehna. Kapan sok aya we sesekelenana anu henteu diharepkeun. Aigok ayeuna tepung atuh pok bae Bahdora teh nanyakeun. Teu sirikna riweus-weus kumaha cenah hasilna. Mawi teu hasil bah. Dibya terus terang bari paralak we ku manehna didongengkeun sarsilahna. Tapi nyaeta ngaran-ngaran anu ngandung hate eukeur mah pasanggirina eleh turug-turug jadi pacundang. Teu heran upama dina nyaritakeunana teh teu beda we ti nu ngadoni. Nepi ka tojangiyah jeung kanyataanana. Beak bersih Bah Widura digogoreng. Curang cenah. Mustika teh lain diuji, tapi diruksak dipek-pekan ku palu dina talenan besi. Nyatang tuh we parjet. Ambuing. Eta nu abah ge dipek-prek deui. Bahdora nanyakeun mani sewot. Mohon bah. Ku abdi ge kantos dihulag, mari disebatkeun yen kagungan abah. Namun da Bah Widura teh kal ngamek. Paduli teuing cenah. Masing bogana guru maneh oge. Bohongan make dipake pasanggiri. Bisi teu sukaeun mah guru maneh. Cenah datang we ka dieu. Moal burung bisa ngarepan. Kitu tah bah. Pok-pokanana Bah Widura teh teu beda we. Teu nu nangtang. Dibya nyaritana teu euleum-euleum. Tina bakating ku hayang dipercaya ku Bahdora anu jadi guruna. Ai. Ya bener atuh, kurang ajar pisan tah. Bebengok si Widura teh. Ari maneh cicing we nya. Kami dihina teh hojahna. Bahdora nepi ka ngagidir amarahna, ujug-ujug teu katahan. Abah, aku abdi teh dilawan. Abdi teh dugi ka dikeroyok. Mali upami abdi teh enggal ngijat mah. Rupina moal tiasa penak deui teh sareng Pak Guru. Dibya bari nembongkeun badana nu gareuneuk barareuh urut patutunggalan tadi jeung Winara. Ai. Kurang ajar si Widura teh nya. Sugan hayang diwayak ku aing. Dan nyahoon meureun kumaha ari ketakna si Dora. Hayu Dibya,
balik deh orang jora ke tempatna tuan. Bahdora nu memang nak geus teu bisa ngadalian hawa nafsuna gerugdug we dibia teh teu sirikna digusur dibawa balik deui ka tongo. Tapi tacan ge nepi ka padepokan ujung-ujung breh wae ya nyami mah katembong keur ngasuruk di nu bala. Ana heg teh ku dibia diharewosan pogo we Bahdora teu beda we ti nu nimu manggih giakna teh lain memeusan. Ya tegur dijora ke tempatna dibia. Ayeuna mah urang culik we anakna. Keun hayang kumaha ketakna si Widura teh tah. Beres pandain dibia. Bahdora nyaritana bari ngaharewas ka dibia. Tacan ge dibia nembalan mana belesa teh. Bahdora nyampe ka palebahnya Amimah anu dituturkeun ku dibia. Atuh pogo we tumrapna ka Nyi Amimah harita lain deui ngarasa reuasna. Alah batan disampeurkeun kula Dayak kalaparan. Pang-pang nama dumeh mireungeuh dibia. Geus tang tu aya karepna anu teu hade. Ku kituna Nyi Amimah teh paparahna mah rek buru-buru ngejat kan urang lega. Da geus tang tu bakal padungdung. Tapi gerakanna teh leuwir teuing. Bahdora geus ngagabrug manten. Nu dituturkeun ku dibia ngarungkupkeun sarungna kana sirah Nyi Amimah. Ya pogo we atuh Nyi Amimah teh ujug-ujug ripuh teu walakaya. Kawan tu sasat di huruf kuduaan anu pangawasana lain enteng-enteng. Nyi Amimah ngajerit nyambat-nyambat ka akina nyaeta Bah Widura bari satekah polah ngagurinyal dodonca hayang bisa leupas. Tapi kawan tu tanaga awewe sakitu ngaluarkeun tanaga sabeakna teh taya paedahna. Kawan tu direjang kuduaan kitu atuh. Mangkaning Bahdora teh kasebut jalma nu lain ipis-ipis wewesena. Harita keneh oge gentak urat beheung Nyi Amimah dipencet. Malukarna lain deui hebatna. Nyi Amimah ngadak-ngadak teu bisa nyuara bari kaayaan badana letek lungse taya tangan pangawasa lir kapuk ka ibunan. Panggul dibia tuturkeun abah. Bahdora marentah muridna supaya manggul Nyi Amimah anu benang nyulik. Geus kitu mah curhat bae. Bahdora teh ngejat tidinya teu ngagunakeun jalan nu biasa tapi terus kukurubutan nyorang rerembetan. Maksudna mah hayang ulah aya nu nganyahwankeun. Da ceuk pamikirna ari ngasruk kanu bala mah piraku aya jelema anu lahaloho ari lain begu mah. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.